Imam Ibnu Hajar kantos ditaros firojulin jamaah zaujatahu tentang hiji lalaki anu ngajima nu jadi pamajikanana. Mutafakiron fi mahasini ajnabiyatin ngan bari mikirkeun bari ngahayalkeun kerjima eta teh ka awewe sejen. Lalaki keur ngajima nu jadi pamajikanana nalika kerjima nu dihayalkeun nu dibayangkeun nu diimajinasikeun teh awewe sejen. Fahal yahrumu apakah haram atawa henteu gawe kitu teh. Fa ajaba biqolihi Imam Ibnu Hajar ngajawab dengan ucapanana afta bihi Abul Qasim bin Al-Barozi tentang kasus jika kieu teh parantos dipatwakeun ku Abul Qasim bin Al-Barozi bi annahu la yahillu bahwasanyana tatkala salaki keur ngajima pamajikan nu dibayangkeun awewe sejen tah eta teh teu halal alias hukumna haram, malahan macam sebagian ulama termasuk zina hate. Ngan pendapat kedua mah waqad basatu al-kalama ala dzalika fi tarjamatihi Ibnu Subki. Imam Ibnu Subki parantos ngabahas secara panjang lebar dina tarjamahna tentang kasus nu tadi fi tobaqotihi dina kitab tobaqohna. Malahan mah warajjaha adamat ta'tsimi. Cek Imam Ibnu Subki teu aya dosa tatkala salaki keur ngajima pamajikan nu dibayangkeun nu dihayalkeun teh adalah wanita lain, wanita sejen, teu aya dosa kitu teh. Li hadisin karena aya hadis, aya dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha tajawazali an ummati, sanyana Allah ngahampura pikeun abdi an ummati ti umat abdi mahadasat bihi angkusuhuma. Naon bae anu dikeretegkeun, naon wae anu dihayalkeun ku hatena dihampura ku Allah malam tatakalam sepanjang eta nu dikeretegkeun nu diajamkeun teh henteu diomongkeun aw ta'mal bihi atawa sepanjang henteu diamalkeun teu dipraktekkeun ae bil amalil ladzi azama alaih tegasna mah sepanjang naon anu diazamkeun anu direncanakeun teh henteu dipigawe kakarak hanya sebatas hayalan, hanya pikiran, hanya kereteg eta can aya dosa. Wahada lam ya'mal bima azama alaih. Sedengkeun ieu si jalma anu ngajima pamajikanana tapi nu dihayalkeun awewe sejen eta si jalma eta si lalaki teh can ngamalkeun kakarak dina hayalan hungkul dina ajaman dan nu digaweanana pamajikanana adalah anu halal matak teu aya dosa. Jadi dina perkawis hukum ngajima pamajikan tapi nu dihayalkeun awewe sejen ulama berbeda pendapat. Upami saur Abul Qasim Al-Barozi mah hukumna haram, malahan mah anu nyebatkeun para ulama bahwa termasuk hukumna teh zina hate. Pendapat anu kadua mah dina tobaqohna Imam As-Subki hukumna henteu haram karena naon bae anu hanya sekedar terbesit kakeretegkeun kaajamkeun dina hate dina pikiran salagi henteu dilakukeun atawa henteu diucapkeun hukumna teu aya dosa, hartina boleh-boleh saja.